Setengah bulan ngenong di pagawean balik ka imah meresan baju anu namru ditulikeun ka dapur mereskeun kompor anu buladi. Bener besti tenana teh karak balik ngenong hampir setengah bulan tenana di pagawean karak balik ayeuna hoream balik ieu baju salomari pinah ka pagawean kabeh jadi we pas balik ka imah teh menahan baju. Tadi nama tenana teh moal ka balik besti tapi da kulantaran imah kosong wae. Si baju anu dibawa mimiti ngenong teh mending geus kat namru di pagawean jadi we balik heula dibenahan heula diasup-asupkeun kana lomari. Pasti jadi pertanyaan naha tenana ngenong teh bulak-balik ka pagawean. Jawabanna mah simpel padat besti hoream bulak-balik jadi we ngenong. Biasana mah tenana teh ngenong Sabtu Minggu tapi da kulantaran akhir-akhir ayeuna mah padat tamuna jadi we unggal poe ngenong. Ieu ngabongkar heula isi paper bag anu teu pararugu besti soalna lamun misalna dibawa kabeh asa ngahoyudut. Biasa we isi jingjingan tenana mah aya minyak telon, aya minyak seungit, aya bedak budak, aya minyak seungit tenana tek-tek bengek dina jero eta aya pokona mah besti moal disimpen kana tempatna tapi arek diasupkeun we kana jingjinganna soalna isukan teh isuk-isuk arek mangkat deui gawe jadi dibawa deui. Mun ceuk urang mah arek bulak-balik mah simpen we di pagawean teu kudu riweuh rangkad dingkin. Sabenerna mah bisa wae disimpen di pagawean tapi da kulantaran tenana mah geus biasa jungjang jingjing barang bawa dina jero jingjingannya heueuh jadi we dibawa. Aya anggeusna oge geuninganan besti tita tadi digawean hiji-hiji. Lamun anu arek dibawa mah nu ieu besti minyak telona 2 minyak seungitna bedakna diasupkeun kana jingjingan dituluykeun menahan lah ieu tas geus kana tempatna baju geus asup kana lomari ayeuna mah hayu tuluykeun urang ngangkat lah ieu kasur meh geunaheun ditincakna. Leuh ternyata anu tinggalin besti hayu ena mah urang tuluykeun minahkeun lah ieu motor parkir heula hayu sia motor bari jeung setangna coplok oge. Biasa lamun balik ka imah teh besti budakna ngalayahkeun indungna bebenah moal aya anggeusna sabenerna. Tapi da lamun misalna teu dibenahan memeh mangkat gawe isukan teh sok hoream bebenah. Sorokeun heula hordengna bukakeun jandelana dituluykeun dipindah ka belah dieu mukakeun jandela nu di dieu padahal mah tadi we sakalian. Tapi da kumaha di besti ayeuna we lah kapalang urang buka-bukakeun tuluy ka dapur sesepred heula sakedeung memeh mangkat gawe teh. Di kanan bari jeung ditinggalkeun ngenong ge besti aya we gerohaneun mah geuninganan pas balik ka imah teh. Tapi da poe ayeuna mah teh nanah moal kamikiran gerohaneun arek mereskeun heula ieu sasapu anu can anggeus. Nya besti karak inget ieu teh si bantal teh arek dipoe setengah bulan yang lalu tika ayeuna can dipoe can dieser-eserkeun masih keneh di dinya. Atuh da kumaha di besti ari poho mah nya. Sasapuna geus anggeus mah tuluy ditutupan pantona pinah di ka belah jero aya keneh we pigawean anu nungguan teh. Jadi poe ayeuna teh nanah arek nyangu heula engke pas balik gawe teh geunaheun sanggu geus asap. Besti si budak dua ge geus mararani tinggal dituluykeun heula we ngumah kompor memeh mangkat gawe teh. Dikat bulukan kieu geuninganan si kompor teh jadi we kudu dikumbah heula dibaseuhan disabunan. Cicingnya kompor bari jeung teu diguyur kabeh ge lumayan we pan katempona teh rada bersih. Luy kolong kompor ge digosok-gosok besti soalna warnana bodas dielapan we lamun misalna geus dikumbah. Teh teh karak inget ayeuna pas ngedit besti gigir komporna teh ternyata teu kakumbah besti luhur we jeung handapna nu dikumbah teh ampun. Anger we gigir komporna mah geuninganan bulukan tapi dah kembali lah ke urang kumbah di we lamun misalnya aya waktu ayeuna mah tuluykeun menahan heula ieu ternyata tita tadi teh lain hiji pagawean anu can anggeus teh geuninganan besti diitung-itung teh loba keneh tapi da meureunan ayeuna nu terakhir teh besti meresan heula kamar tuluy lampuna teh dipareuman mangkat